Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Mang Abdui RH dina acara ngadongeng. Mangga kasadayana wilujeng ngadangukeun sok ah. Si Abo jeung si Gejlig harita geus gancangna keur ninggalkeun wahangan lengkah suku maranehna ka teh nyurusuh nguru ka pilemuran. Sanajan hate ka Cidaera lantaran gagal ngajaga muning, tapi rasa gimir jeung karempan leuwih gede. Jalan satapak nu diliwatan asa sepi garasana. Teuing pangaruh hate nu keur kancikan ku kasieun meureun. Jeung harita teh wanci geus lewat lohor. Poe eta panas kacida karasana. Urang lemur geus baralik ti sawahna, ti humana, ti kebona jeung sajabana. Aduh Bo, kumaha atunya? Ceuk si Gejlig, cumarita tukangan si Abo. Tuh, yang juga, dari mana sih be ayeuna mah? Kumangke we lah di lemur. Hah, kau Jamir pasti ngamuk ya mah Bo euy. Cama, geus pasti atuh Lim. Kumaha cek ilaing rek langsung ka imah paku atau ka abah heula Bo euy? Cuk dewek mah mau mending ka imah abah heula Lim. Ari ka abah heula mah sugan we atuh bisa ngahampangkeun masalah urang duaan Lim. Ari kitu nama euy, tapi sieun euy ku abah. Nya wayahna we Lim, urang duaan kudu siap narima kan akibatna. Bo euy, dewek kuda bet bisa tibra di sisi cai. Namun teu kitu mah muning moal kabawa ku tangkurak garong euy. Ya anggur we bisi ilaing teu kasarean ge, si laing ge moal wani nyegah ka eta garong nu sakitu loba jeung pikasieunna. Garong teh loba pisan Lim. Mana marawa bedog segala deh. Kapan can dicoba Bo euy? Sanajan urang duaan teu bisa silat ge atuh. Ari babarengan ngalawan mah sugan we atuh, garong teh eleh. Oh, si laing mah kudu kitu mah lain ngandelekeun susuganan euy, tapi anggar we urang teh kudu ngagunakeun pangabisa. Di dieu yeuh pernah bisa silat teh. Bener oge euy. Urang duaan teh pamuda ka becus. Ngan ulin jeung ngangon pagawean teh dina kieuna ye euy. Urang teh bisa nyegah-nyegah acan ari teu boga pangabisa silat mah. Oh kitu. Tapi Bo euy, dewek mah masih heran. Nah si garong teh teu daeng ngaguna sika ka urang duaannya. Biasana garong masuk talalangeus euy. Nya mun rek ngaguna si aku mah muning lagi hasil kagubug jeung teu aya perlawanan di urang kapan. Meureun Bo. Daek masieun eta garong teh esuk daratang deui euy. Nu matak ayeuna mah urang buru-buru laporan. Ulah loba cekcok di. Atuh duanana lempang gagancangan. Unggal kolebat daun noyag maranehna ngarenyag. Sieun meureun lamun eta teh si garong tadi nu ngadodoho. Gancangna carita kocapkeun bae duanana geus aranjog kaburuan imah. Duanana ting jaranteng heula siga nu seungah rek bebeja ka Mang Kosih teh.